Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Al-ayah wallahu a'lam. Alam tara naha ningali anjeun wahai Muhammad ilal ladzina kajalma yuzakkuna anu nyucikeun anu ngabersihkeun ieu ladina anfusahum ka diri-diri ieu ladina. Maksudna nu nganggap dewek pang bersihna pangheueuna udeul jalma-jalma urang kafir Yahudi anu nganggap diri nama jalma-jalma suci teu nya. Alladzina yuzakuna anfusahum. Deuleu tu urang Yahudi oge teu kadeuleu tu urang Yahudi anu nganggap diri-dirina sok suci. Ngomongna teh nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu. Cek manehna nahnu abnaullah, kami anak-anakna Allah pun wa ahibba'uhu, kami pirang-pirang kakasihna Gusti. Laisa al-amru bi tazkiyatihim anfusahum. Padahal mah henteu kitu. Tanya. Henteu kitu, henteu jadi bersih, henteu jadi suci ku nganggap dewek suci. Balillahu yuzakki man yasha. Balillahu walita Gusti Allah ta yuzakki nyucikeun Gusti Allah man jelema yasha wal ngersake Gusti Allah kana suci na jelema. Kunaon kudu diberi hidayah sehingga iman. Namun jalma iman karek bisa suci bersih. Wala yuzlamuna fatila. Wala yuzlamuna tadidzalim yaman ayyun qasunam ta'amalihim. Tadidzalim Allah mazalim kaitan jelema dikeresakeun jadi jelema bersih. Jadi bere hidayah ku Gusti Allah. Cara dolimna kumaha ku ngurangan kana ganjaran atawa ngaluyan siksa tina kakuruan. Layun qasuna min amalihim syai'an. Moal aya amal anu dimomoekeun walaupun saeutik. Terus moal aya siksa nu tanpa dosa. Aya oge amal tikal ganjaranana dosa dihampura. Moal dizolim eta jalma ku Gusti Allah fatilan saeutik oge. Ete ai fatil teh ulumul korma, tipis kecil-kecilan. Maksudna saeutik ketik acan, moal dizolim saeutik ketik acan. Ya menunjukkan karena perkara ketik kecil. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Unzur ningali ajan Muhammad tuh deuleu asa aneh rumpona kitu nya. Ya itu muta'ajjiban. Deuleu asa aneh rumpona kitu. Kaifa yaftaruna kumaha gawe-gawe jijieunna eta jalma-jalma ala Allah ka bisa al-kadhiba kana bohong ditalika ku nganggap dirina suci. Nyebutkeun anak-anak Gusti Allah kakasih Gusti Allah. Asa aneh aya jelema teh
nuduhkeun jelema suci kakasih Gusti Allah di mana? Jelema wa kafa bihi itsman mubina wa kafa cukup bihi kalau eta pangucap nonana itsman dosa mubina anu pertela. Ku ngomong kitu ge geus doraka kalian gila kurang. Waduh bae ngomong. Hayang menjadi kakasih Gusti Allah mah iman terus takwa ka Gusti Allah. Jadi jelema bersih mah ya sing loba tobat ka Gusti Allah. Dosa pada nu penting mah nu gede na dijauhan, nu pentingna ulah dibiasakeun kitu nya. Nah, jelema mah pasti dosa bangsa urang mah. Kecuali lamun Rasul, Nabi mah tilu tiga yang moal dosa. Bangsa urang mah moal pasti dosa. Nu penting ulah dihaja-haja. Lang haja yang dilorakakeun. Tapi ada sok itu ben akan dilorakakeun tadinya. Mah dosa gede jauhan nunggu terjadi tobatan lamun hutang kodoan ya lobakeun kaalusan dosa lalu sina di pupusan kaalusan tobat ke pangeran gitu jangan bersih tobat lain siga orang Yahudi suku kufur dosa ngatur kabeh kaalusan eueuh no neraka malu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut nazala fi Ka'ab bin Ashraf yaitu kadituna turun ayat mengomentari Ka'ab bin al-Ashraf yang bangsa-bangsa kita nanti ulama-ulama Yahudi ya orang-orang Yahudi anu nanti karena kitab Taurat lama qadimu Makkah nalika datang ka Makkah wa syahadu qatla Badr nyaraksian karena perang Badar wa haradu al-musyrikin ala al-akhdi bi tarihim wa muharabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka golongan ulama-ulama besar Yahudi itu urang nama ngokojoan nitah-nitah ka jalma-jalma musyrik alal akhdi bithalih supaya nyokot karena agama maranehanana kan di Mekah teh loba musyrikin jalma-jalma musyrik itu nyembah karena sagala itu patekong bae sakeliling Ka'bah di lomba 260 diheureun ku patekong hari ku patekong sarempah ieu kana manu ibadah kana sagala bae geus karep daratan mun ieu nama golongan misionaris golongan gitu padahal yang biasa nyebarkeun agama terus ngahanirtan ngajak-ngajak ngadorong ka jalma-jalma musyrik di samping ngajak asup ka manehanna teh oke wa muharabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya merangan kanjeng saya tahu benar saya tahu agama aja orang yang gaya nu kami ya nu alus seperti baheula itu marahan itu turun ke ayat alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab alam tara nahan terdengar ya Sayyid Muhammad ilal ladzina jalma utu anu diberi ladzina nasiban kana bagian minal kitab bina kitab yu'minuna anu pada iman ke dia ladzina bil jibti kana jibti wa tauhid jeung tauhid jibti jeung tauhid teh gua berhala gede dirinya itunya boga urang Quraisy itu
tekong gede. Wa yaquluna lil ladzina kafaru wa yaquluna pada ngomong eta ladzina utu nasibah minal kitab golongan kambing asal golongan ulama-ulama Yahudi teh lil ladzina kafaru ka jalma-jalma kafir golongan Abu Sufyan aya di orang-orang Quraisy nu kalupur teh golongan Abu Sufyan jeung baladna dina qalu nahnu ahda sabila nalika ngomong eta ulama-ulama Yahudi ka eta nalika ngomong eta jalma-jalma kafir ka ulama-ulama Yahudi eta ngomong jalma-jalma kafir golongan Abu Sufyan orang-orang Quraisy kafir Quraisy anu aya di Mekah teh pendatang-pendatang ulama Yahudi nanya anahnu ahda sabila itunya cik kira-kira bener nu mana kami jeung si eta bari nuju ka kanjeng Nabi Muhammad wa nahnu ulul teh yo nu ngurus Baitullah teh kami di baheula oge ceuk eta golongan Abu Sufyan jadi jalma-jalma kafir Quraisy naski al-hajjah anu sok nyuguhan kalau haji ai haji teh lain syariat anyar ai haji teh syariat nu geus aya memeh datang ka Nabi Muhammad tawaf teh geus aya tawaf teh nya tawaf teh geus aya nya mungkin beda carana ya beda kepian bahkan zaman jahiliyah mah tawaf teh parawan kudu bari taranjang nya mencampur nya jadi geus aya nu haji teh geus aya di agama-agama nu teu heula sabab Baitullah mah peninggalan kanjeng Nabi Ibrahim dipikolot pusaka agama itu pusaka agama ada cek kafir Quraisy cek sok ya maraneh kan ulama Yahudi ya kana kita misalnya ya sok ieu nu leuwih bener kami ka golongan Muhammad ya nu urusan Baitullah kami nu sok nyuguhan nu marunggah haji kami nyuguhan tamu kami gitu wa nafuku al aniyah lamun aya boyongan aya tawanan sok dilepas kami mah gitu nu baragel pokona Abu Muhammad si kami golongan Muhammad bener teh anu wa qad khalaqa dina abaihi wa qata'a ar-rahmi wa faraqa al-haram Muhammad mah agamana eueuh dituna di dieu maka kabeh ge jambahna teh ka patengkong ieu agama anyar itu megahkeun silaturahmi itu nya megahkeun babarayaan sabab henteu akur jeung wa faraqa al-haram kami golongan Muhammad bener eta jalma-jalma kafir urang Yahudi teh golongan Yahudi ngomong itu ka jalma-jalma kafir haula'i ahdan minal ladzina amanu sabila haula'i itu jalma-jalma kafir nya geus golongan Abu Sufyan dan kanca-kancana eta ahda leuwih meunang pituduh minal ladzina bata jalma-jalma amanu anu ariman ka Muhammad itu leuwih meunang pituduh sabilan kana jalan aqwamu thariqah oh nya maraneh leuwih bener mah geus eta mah jalma sasaran ngomongna kitu ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu
Ulaika tahri itu jama-jama kafir Yahudi, jama-jama ulama Yahudi, eta aladina jama-jama anak mengalahkan mukalina sallallahu ta'ala. Wa may ya'anillahu falan tajilah nasira siksa jelema amrilah Gusti Allah maka moal aya anu bisa hubungan, moal aya anu bisa ngahalangan menyegah tina siksa Gusti Allah. Bakal disiksa oleh Gusti Allah jeung moal aya anu bisa nyalametkeun kana siksa Gusti Allah. Anu jelema Gusti Allah. Sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad.